Gitu-gitu. Besok emang iya boga barcode moal ketepot di transaksi. Ayo teh Triani asal lieur si Bianca mah anjingna cangkengna ya barcodean. Jadi kayak bakal misalkan mun ngejos gitu teh mau bisa Ay, kabur. barcode gitu kan. Tapi eta mane barcode make BCA eta terang baga. Semua bang. KB aya. Ya, ai makan sebagai penjual yang baik dan benar, tidak melibatkan customer kan? Heeh. Jadi sok we langsung aya di dia daripada ribet kudu TF kudu nyokot cash heula gitu kan? KB karena udah ke sesana kopi. Si koplok di barcode anjing cangkengna. Kadangnya memudahkan customer. Itu bisa bayar pakai BPJS tuh. Bisa, tapi kudu diklaimna nu sapoe langsung ya cair. Koplok. Gimana kangen ka aing oh? Kangen atuh biar kami bisa nih sakedeung atuh aing nih Kangen ka oh aing ge kangen ya. Heuh kumaha tuh da urang teh kieu Bianca. Kumaha? Kangen. Tuh orang sibuk wae kumaha tuh pacuk urang ge. Sok selagi orang tuh sibuk orang aya live wae sok manfaatkan. Ya manfaatkan naonnya maksud teh kamu Manfaatkan kesibukan. nempo gitu. Keur balik heula euy ka Inung, keur balik heula ka Inung ka dieu. Ayo bae perawatan we sateuk aya lalaki ka kamar. Hah? Eta perawatan mah Kan mejalan kan aing nek keluar. keluar gawe. Ya keluar gawe. Kan aing ngomong ayeuna ieu na sih. Terakhiran nek nyulik ki 10 wae mah. 11 na maneh nek miluan moal. Mana sapoe sabaraha kanyut biar ka 4 tilu mah. kuateun. Paten. Atuh teu ongke koplok tilu. Aing pernah heuh. Nya. Gede peronde ieu bucat-bucat eta ya. Anjing. Ayo we. Astagfirullahaladzim. Aing bulan puasa cing dijauhkeun jeung nu kieu aing. Ya mau apa aing make tiung kelepna goblok bulan puasa mah. Aing moal aing mah pokokna mun ngelep beurang moal aing mah sieun panggil jeung maneh aing. Anjing. Mantakna kan aing, mantakna ke bulan puasa mah. Da sih ieu kodam aingna di cangcang heula.